Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur aing Tangerang, nu aya di mana bae. Alhamdulillah ya. Wari aing geus jeung Kang Udelnya, Kang Udel. Selaku ketua yayasan aing Tangerang. Wari ndek ngobrol santai ya tentang aing Tangerang. Naon sih ta aing Tangerang, kegiatan naon bae jeung geus aya di mana bae ya kitu tah. Oke Kang Udel, kumaha jageun? Alhamdulillah. Kudu ya, salaman heula kudu. Kudu. Abe akur kapan diedit ya Raden. Jadi Kang Udel ya, kan di IG jeung Facebooknya eta loba nu nanya tah Kang Udel tah. Aing Tangerang teh naon tah? Asalna mah emang teka jawab emang karena kelobaan teuing, jadi teka jawab kabeh. Nah, sugan be melalui videonya Kang ya. Bisa ngaranna klarifikasi tentang aing Tangerang teh naon tah. Ayo mangga Kang Udel dijelaskeun. Klarifikasi mah mun aya masalah. Oh, aya masalah. Mah nyengan mere informasi. Oh, mere informasi. Berarti yang salah. Kalau kan orang tuh bukan masalah, nek non klarifikasi. Bener. Nah, jadi ya salam ka dulur aing Tangerang nu di mana bae. Tina video ieu orang dek ngajelaskeun ya. Tina leuwih ke ngajawab pertanyaan anu encan nyaho ka aing Tangerang. Mungkin babaraha geus nyaho nya karena geus gabung jadi anggota yayasan atau geus gabung jadi anggota forum. Tapi kan loba keneh anu encan nyaho aing Tangerang teh naon sih gitu kan. Jadi lewat video ieu urang dek coba ngajawab. Ieu dek diupload mah videona. Hah? Diupload teh videona. Tergantung. Atuh nu teu diupload mah percuma gitu ngajelaskeun. Tergantung bayaran heula nya. Parah. Jadi awalnya orang yang gerakan aing Tangerang ini sebenarnya gerakan doang tadi nah. Jadi orang duaan ya Udel jeung Agus ya. Agus kerja orang duaan sih nyian organisasi pemudanya. Ya, pemuda lah gitu, pemuda Tangerang. Terus kegiatannya sapopoe make bahasa Sunda Tangerang bae nya gitu. Full pokoknya. Nah, terus aya lah saya biasalah organisasi masalah tinggal nyesa doaan terus akhirnya orang coba nyieun nu leuwih bagus lain ya, leuwih bagus deui nya, leuwih HD deui, leuwih berkonsep. Saya manfaatna nya, manfaatna leuwih gede lah gitu. Nah, akhirnya nyieun gerakan aing Tangerang ieu nya, aing Tangerang. Jadi awalna mah media sosial doang tah. Di Instagram jeung Facebooknya. Oh, cuma nge-share keunikan Sunda Tangerang lah gitu. Terus dikaji deui sambil neliti gitu kan, sambari neliti dikaji ternyata kuari bahasa Sunda Tangerang teh ibaratna rapuh kunaon rawan punah gitu rapuh. Jadi barudak ngorana teh ya geus teu make bahasa Sunda Tangerang gitu. Geus teu marake lah ngomong budak leutik nama gitu. Karena aya babaraha alasan, aya nu teu diajaran ku kolotna, aya nu ku sabab lingkungan gitu kan. Tapi urang teu bisa nyalahkeun lingkunganna, teu bisa oge nyalahkeun kolotna. Kan eta kan hak mereka masing-masing yang dek ngajarkeun atau henteu. Nah, tapi urang fungsina cuma hayang nyelametkeun ya supaya kaharupna generasi urang anak incu urang teh marake bahasa Sunda Tangerang keneh nya kaharupna gitu ta. Jadi akhirnya dijieun lah gerakan aing Tangerang ieu. Kunaon sih? Ayo tanya Andi, kunaon sih make katana aing ya? Ya, kunaon tah loba tah. Kontroversial. Aya nu ngojok tuh, "Wih, aing kan kasar tah." Gitu tah. Di komen loba eta. Jadi urang ge nyieun kos kieu henteu sembarang karena kan kudu cek deui eta bagus teu penggunaanna gitu. Jadi klarifikasina kos kieu ya. Informasina kos kieu. Kunaon make kata aing? Aing eta emang dianggap kasar. Nah, dianggap kasar di sistem kesastraan Sunda atau tingkatan bahasa Sunda nu disebutna UUBS. Undak Usuk Bahasa Sunda. Tapi di Tangerang, wilayah Tangerang eta make bahasa Sundana tepati ka pangaruh UUBS. Ya, jadi di dieu mah
UBS teh kan tingkatan, biasanya kakolot atau kanu pika hormat, make bahasana alus. Dan kan mun babaturan eta kasar, tapi di Tangerang mah dek kanu kolot, kanu pika hormat biasana saroba ya kata-kata eta kene gitu kan. Contohnya ya, namun di Bandung mah misalnya kan meser, aya meser, terus aya non sih namanya aya non sih amun dahar teh durang makan daharnya itu mah kadang amun tuang kanu kolot, amun kanu ngora bisa mam gitu. Amun di dia mah dahar bae nya dek ka kolot dek ka naon dahar bae gitu, makanya henteu kapangaruh ku OBS. Nah terus geus nah terus jadi non sih namanya eta jadi di Tangerang mah Sundana teh tepati kapangaruh ku UBS, jadi teu makekeun gitu ta. Nah istilah kasar teh ya ayana di UBS. Nah, terus amun orang ngarujuk deui kunaon sih di Tangerang kok teu kapangaruh ku UBS gitu kan. Ternyata ya amun orang bisa neliti deui, bisa teangan deui kunaon masalahna. Jadi UBS teh ya ayana ketika kerajaan Sunda dikuasai ku kerajaan Mataram gitu. Jadi aya pengaruh ti kerajaan lain nu di luar Sunda. Akhirna ningkatkeun bahasa Sunda ka babaraha jenis. Ternyata awalna aya Sunda eta teu make UBS. Awalna karena kabukti kunaon aya naskah-naskah Sunda kuno nya, Sunda kuna salah sahijina Bujangga Malik eta ge make kata aing jeung sia itu. Nah, terus kunaon di Tangerang teu make teu kapangaruh ku UBS sabab keur ieu wilayah kerajaan Galuh jeung Sunda di wilayah Priangan, sedangkan wilayah Tangerang mah teu kapangaruh ku tingkatan bahasa anu dijieun ti zaman Mataram laju disakeun ku Belanda, akhirna dipake di sakolahan kuari. Nah wilayah Tangerang mah teu kapake. Makana urang mah diajaran ku kolotna yang geus kieu bahasana. Makana aing Tangerang ieu kuari berjuang kumaha carana bahasa Sunda Tangerang teh ulah dinilai kasar tapi unik. Tapi unik. Nyawan kan aing. Ya mungkin aing kasar dipake di wilayah Priangan. Tapi mun di Tangerang mah biasa bae karena aya non sih namanya aya perbedaan, tiap daerah aya perbedaan karena budaya teh ya khususna bahasa eta teu bisa dibandingkeun ti hiji daerah jeung hiji daerah lain karena setiap daerah boga kaunikanna masing-masing gitu. Pokoknya bahasa teh boga tempatna lah ya. Pas orang misalnya orang nilai kok orang mana maaf gitunya contoh kok orang Batak kok kasar amat gitu kan, kok ngomongnya kos memarahan amat. Eta mah geus kos kitu bawaana gitu. Makanya orang kadang nilai kok orang Bandung kok lemes amat gitunya. Lemes amat emang geus bahasana kitu. Nah, orang Tangerang ge emang geus kos kieu, logatna kos kieu, ngomongna kos kieu. Jadi setiap daerah boga kaunikan bahasana daerahna sorangan masing-masing gitulah. Terus kemudian ya kan kuari aing Tangerang dulu di FB jeung IG ya senang coba tah kuari emang khusus nunduk ilu ka aing Tangerang ya emang khusus orang Tangerang apa misalkan aya nuti luar Tangerang bisa gabung ka aing Tangerang. Nah ya. Jadi alhamdulillah orang can 2 tahun ya. Can 2 tahun. Parak setahun jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Jadi alhamdulillah orang umur 7 bulan bae nya. 7 bulan bae geus di dukung ku baraha jelema itunya di wilayah Tangerang khususnya para pembina urang jeung nu lainna. Akhirna aing Tangerang ieu dipatenkeun dijieun badan hukumna, dijieun yayasan keagamaan, sosial jeung kemanusiaannya. Nah, jadi aing Tangerang ieu geus berbadan hukum, terdaftar di SK Kemenkumham, jadi geus boga badan hukum sebagai yayasan. Nah, eta can 1 tahun, nah karena 7 bulanan ya. 7 bulan. Alhamdulillah. 7 bulanan berdiri orang geus dipatenkeun. Nah, kunaon dijieun yayasan, fungsina eta karena urang ieu lain
lain organisasi masyarakat, lain LSM, lain komunitas, lain paguyuban, tapi orang memang sifatnya yayasan. Jadi lebih ke ngajakan atau ngedukasi bahasa ieu nama gitunya. Jadi ngajaran masyarakat ya tentang peduli terhadap budaya jeung bahasana daerah sorangan gitu. Jadi bahasa daerah nyana sorangan gitu ta. Terus mun jadi anggota aing Tangerang kumaha? Jadi aing Tangerang ieu ieuna aya 3. Jadi aya anggotana teh aya 3. Oh tingkatanna. Ya aya 3. Jadi misalnya nu pertama kuari urang geus aya sistem anggota resmi yayasan eta ber-KTA. Jadi terdata di urang aya kurang leuwih aya berapa Gus? 200 leuwih. 200 leuwih nya. Eta 200 leuwih nu geus boga KTA. Nah, terbagi di beberapa wilayah Korwil masing-masing. Aya Korwil pusat, Korwil kota jeung selatan, Korwil utara jeung Korwil barat. Nah, eta anggota anu boga KTA disebutna anggota resmi yayasan aing Tangerang. Jadi nyana terdata. Terus nu anggota kedua nyaeta anggota forum. Nah di aing Tangerang ieu aya forum masyarakat nanya. Jadi jang komunikasi pakai bahasa Sunda Tangerang, terus ngelestarikeun budaya pakai bahasa Sunda Tangerang. Eta kurang lebih aya berapa grup forum? Grup forum WhatsApp eta aya 2 masing-masing. Tapi di 250. Oh di anggota Facebook nge hampir berapa? 9.000-an ya? 9.000. Hampir 9.000 eta anggota forum nah. Ngol poe ngageah we teh. Oh, ubareuneureuna eta. Ngabeceo pakai bahasa Sunda Mama Tangerang. eta. Terus aya deui anggotan orang rangkul sebagai anggotanya eta teh dulur-dulur aing Tangerang anu ngadukung gerakan aing Tangerang. Jadi orang terbuka jeung saha bae. Nu penting samisi jeung urang, hayu urang babarengan gitu. Jadi teu kudu orang Tangerang, bahkan tujuan aing Tangerang ieu ngajaran anu aya di Tangerang pakai bahasa Sunda Tangerang. Jadi anu lain ti Sunda Tangerang ge aya gitu. Maksudnya nyana hayang belajar bahasa Sunda Tangerang gitu. Termasuk nu di luar daerah kan Tangerang ieu kan daerah heterogen ya, loba perantau kan dieu nya, daerah urban gitu loba perantau. Nah, ieu dulur-dulur urang anu di daerah lain ge belajar bahasa Sunda Tangerang aya nu ti mana Palembang ayanya. Palembang aya bahkan nya dosen urang eta orang Solo nya Paradik nonton Paradik yuk ngopi jeung aing. Eta orang Solo tapi kuring geus jadi RT di Rajek nya. Euy gagah eta. Kuring belajar bahasa Sunda Tangerang gitu. Nyana salah satu pendukung aing Tangerang dan yang kuring nyana bisa ngomong bahasa Sunda Tangerang padahal asli Solo gitu. Nyana tapi salut jeung bangga pakai bahasa Sunda. Bahkan ieu ge loba Gus anu nge-DM di Instagram. Eta anu ti wilayah Priangan ya Bandung, Subang segala macam. Malah hayang neliti bahasa Sunda Tangerang. Hayang neliti bahasa Sunda Tangerang, hayang belajar bahasa Sunda Tangerang. Aya nu berkomentar positif disebut bahasa Sunda Tangerang teh teu ribet karena egaliter. Karena setrata gitu kan, strata dawa tingkatan. Terus nu kadua aya deui nu paham memang bahasa Sunda Tangerang atau wilayah Banten umumna eta bahasa Sunda Buhun. Jadi Sunda asli anu teu diterapkeun UU BST ya udah kusuk bahasa Sunda. Jadi loba anu eta anu pro lah ka urang ka gerakan ieu. Tapi inti nama urang sadulur keneh najan mungkin aya perbedaan tapi eta lah keunikan Sunda. Jadi urang dulur keneh sadulur Sasunda deuk nu ti ujung wetan sampai ti ujung kulon eta urang dulur keneh. Cuman emang di aing Tangerang ieu urang di Tangerang fungsina nyelametkeun bahasa Sunda Tangerang ulah sampai leungit gitu. Oke, ya pertanyaan dia di kita orang sok. Nanya. Terus eta fungsina jadi anggota resmi yayasan eta naon Kang eta? Eta lo baru nanya ta. Kan tadi aya 3 cek Akang ya. Eta nu resmi teh perbedaanna naon jeung dua teh. Amun anu dua kan ibaratna cuma anu anggota forum nyana cuman neangan informasi atau ngiluan berpartisipasi di aing Tangerang gitu kan forum. Terus anu dulu aing Tangerang ya bisa dikatakan nyana mendukung gitu kan, mendukung doang gitu kan tanpa terikat. Nah tapi
amun nu boga KTA nya Resmi ya. anggota yayasan nu resmi sebenarnya mah teu beda jauh sih, cuman kan bedana mungkin aya hak dan kewajiban gitu bae. Nu aya gitu nya. Cuman jadi nu boga KTA eta boga hak jeung kewajiban. Hakna teh di KTA teh pasti orang setiap aya program segala macam ti yayasan nu diutamakeun nu boga KTA. Terus urang ge nu boga KTA eta geus boga ibaratna kos asuransi lah gitu, tajiah. Jadi setiap anggotana atau keluarga anggotana ninggal urang aya sumbangan tajiah ti yayasan. Terus tapi aya oge kewajibanna, misalnya mayar KTA-na di awal gitu kan, terus iuran kasna gitu kan. Terus oge selain eta kewajiban bener-bener ngajalankeun program yayasan. Jadi kan ya ieu kan misi ngalestarikeun budaya jeung bahasa Sunda Tangerang ieu teu bisa dilakukeun ku urang sorangan, ku Agus atau ku beberapa jelema doang, tapi urang kudu butuh bantuan ti sakabeh pihak. Ya itu khususnya warga Sunda Tangerang, makanya nunggus boga KTA ieu mungkin nu paling harap berjuang ngadukung program-program yayasan aing Tangerang gitu. Naon deui adi teh? Aya deui. Siap coba. Eta di aing Tangerang. Wari program nunggus jalan non bae Kang itu tah. Program ya? Ya. Program yayasan Anu kemarin teh di IG teh anu anyar upload teh sampai 1000 tah Kang eta tah. Sebenarnya programnya karena kan orang yayasanna berbentuknya sosial kebudayaan, keagamaan jeung kemanusiaan gitu kan. Jadi ibaratnya misalnya aya yayasan pendidikan, pasti manehna fokus di pendidikan gitu kan, ngadidik jelema gitu. Tapi mun urang kan sosial kebudayaan pasti fokus ke kebudayaan, sosial kebudayaan. Contohna urang ngalestarikeun bahasa Sunda Tangerang. Namun bicara budayanya, mun ngomongkeun budaya, kan budaya teh kan bisa ti kesenian, bisa ti bahasa segala macam. Nah, salah sajina nu kuari digencerkeun ku ku yayasan aing Tangerang eta kan bahasa heula nya, bahasa ulah sampai leungit. Jadi urang ngalestarikeun bahasa ieu, ngalestarikeun bahasa Sunda ieu urang di berbagai bidang. Mulai ti media sosial kabeh gerak, mulai di Instagram, di Facebook, di fanpage, di Facebook profil, di Facebook mana grup ya kan, terus di Twitter, di blog segala macem. Jadi orang bener-bener yuk ngagerakeun pelestarian bahasa Sunda Tangerang yuk ke kabeh sosial media supaya ngangkat bahasa Sunda Tangerang ini supaya populer deui. Terus di non sih bahasanya mah diminati gitunya, jadi pakai KH yang dipakai gitu. Terus aya di program pelestarian bahasa Sunda Tangerang make kaos. Contohnya ya si Agus kuari make kaos non nanaonan. Terus loba deui pokoknya kaos aing Tangerang ieu ngaproduksi kaos-kaos tulisan bahasa Sunda gitu, khususnya bahasa Sunda Tangerang. Jadi hasil keuntungan ti kaosna eta bisa jadi asup kas ka yayasan gitu kan. Di samping eta urang ge ngalestarikeun jeung ngenalkeun bahasa Sunda Tangerang ka masyarakat luas pakai media kaos atau topi atau pin, stiker segala macamnya. Terus nah eta fungsina aya forum eta ge sebagai media orang ngalestarikeun bahasa Sunda Tangerang. Jadi pakai media forum jadi setiap di media sosial orang ngabiasakeun di grup forum teh khusus make bahasa Sunda Tangerang, make bahasa Sunda lah umumna gitu. Jadi eta di grup Facebooknya geus cuma koar-koar gitu kan. Eta bahasa Sundanya. Bahasa Sunda bae eta. Jadi ngabiasakeun. Terus di mun ngumpul ngaliwat segala macam make bahasa Sunda, katimuan make bahasa Sunda. Jadi emang tujuan paling puncak nanti aing Tangerang teh nya. Ya. Kan tadi di awal geus disinggung aya nu budak ngora, aya nu gengsi ngomong bahasa Sunda Tangerang, saya barudak leutik anu teu bisa ngomong bahasa Sunda Tangerang kusabab teu diajaran ku kolotna. Nah, makanya fungsi aing Tangerang ieu mudah-mudahan kaharepna bisa jadi lingkungan anu ngabiasakeun make bahasa Sunda Tangerang. Itu jadi lingkungan ya. Jadi anu teu bisa bahasa Sunda Tangerang laju boga baturan anggota aing Tangerang diajak ngumpul
yang barudak aing Tangerang kebel-kebel bisa bahasa Sunda Tangerang atau anu tersempet ngumpulnya tersempet ngumpul waktu atau enggak cek beta media sosial aing Tangerang itu kan ngilu ngoceh dinya jadi ngerti kayak kebel-kebel kan boleh tanya full bahasa Sunda tanya atau misalnya nucan ngerti ya nucan ngerti bisa nanya didinya iya artinya naon sih orang ge sering ngajawab loba nu karena aing Tangerang ge aya kegiatan rutin ngabagikeun kosakata anu dipakai di Sunda Tangerang. Misalnya jasa kan dipakai di Sunda Tangerang gitu. Jadi artinya banget namun di Bandung mah pisan gitu. Masih itu aya kata-kata ciri khas kos tadi nyana teh dia bahasa Indonesia na atau mun nu lainna nu Sunda lainna nyebutkeun manehna. Mun di Tangerang biasanya nyana teh dia gitu. Orang katilu, orang ketiga. Gitulah contohnya. Nyana mah gitu tah. Nyana mah gitu. Aing mah bogoh ka nyana bogoh ka batur. Tapi beda dia tah. Tidak selanjutnya. Cerita Agus eta mah ulah dibuka di dia. Terus nanti Gus, pertanyaan geran mumpung aing aya di dia. Oh iya. Eta kan aya program Sapoe Sarebu Kang ya. Oh, program ya. Program Sapoe Sarebu. Tadi program ngalestarikan eta nu puncakna nya. Nu utama ibaratnya ujung tombak. Tapi tadi kan yayasan ge aya 3 bentuknya. Ya. Yayasan sosial kebudayaan, kemanusiaan jeung keagamaan kemanusiaan. Nah, di keagamaan ieu emang aing Tangerang insyaallah orang berjuang karena emang orang teu ngaklaim tapi mayoritas Sunda Tangerang pasti Islam ya. Makanya keagamaan anu urang gejarkeun di dieu lebih fokusnya ke kegiatan keagamaan Islam. Nah, loba acara keagamaan orang dukung gitu kan. Salah sahijina di Tangerang ini kan kelobaan Ahlussunnah wal Jamaahnya. Jadi orang anu berfokus kadinya gitu kan, misalnya jarah atau naon eta acara tahlilan atau segala yasinan segala macam acara keagamaannya. Terus acara sosial anu mepet-mepet ke keagamaan ge ayanya orang ya. Jadi acara program Sapoe Sarebu ya orang ti anggota ngumpulkeun Sapoe Sarebu tah kencreng gitu kan kayak ditarikan ku pengurus tujuh dibelikeun beas kuari emang karak beas jadi beas teh dibelikeun dibagikeun ka pondok pesantren salafi atau ka Kobong ka Balai Rombeng ka anu aya di wilayah Tangerang. Jadi tage orang kegiatan sosial na asup, kegiatan manusia na aya, kegiatan keagamaan aya karena orang amun nganterkeun beas ka pondok itu kan ka Kobong. Pasti mun datang katimu Pak Kiaina meunang tah siraman rohani kan lumayan jadi